Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rada kapaksa. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradihi bidalik. Wa qala nabiyuna Muhammadun as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis al-makna wallahu a'lam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna wa hasil maqasidana. Ayo semangat tuh. Allahumma fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Duh Gusti kami berkahkeun. Amin. Telat. Duh Gusti kami berkahkeun bulan Rajab jeung bulan Sa'ban. Dugikeun ka bulan Ramadan jeung hasilkeun pamaksudan. Allahumma barik fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kusim kuring sangat ditaati dihormati pamugi sing ditambih-tambih kamuliaan ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu dikedak ti sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku bag-bagan ilmu agama. Widi di para kiai anu paraniti ku pangarti. Salam hormat anu saagun-agunna anu saluas-luasna. Teristimewa kasadayana para alimil ulama, tokoh dan pemuka agama. Sanaos tadi sebatkeun nami satu persatuna. Insyaallah pengurangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana. Doakeun ku kabehan mudah-mudahan para kiai para ustad sing diparanjangkeun umurna, dipasihan sehat walafiat anu sampurna, dijembarkeun milik sinareng rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, supaya aya anu neruskeun kana perjuanganana. Nuntun urang ngabimbing urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna ya Rabbal. Teristimewa kasadayana jajaran panitia penyelenggara
warga masyarakat disertai keluarga besar Pondok Pesantren Raudatul Muhtadiin, para santri sekeluarga. Mudah-mudahan di pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Luar biasa panggungna gede, boneka cantik dari India, nu caramah ngalutik panggungna lega. Ieu pot batur para rindah ka dieu. Mudah-mudahan pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya Rabbal. Aparat pejabat pemerintah Teka Kantun, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili anu kurang di Pikayunyun, Ibu Bapak hadirin hadirat santriyin santriat anu caralik di payun, mudah-mudahan kumpul urang ayeuna ngajadi sabab rahmat Allah turun. Amin. 2 kali telat. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna ngajadi sabab rahmat Allah turun. Urang kabehan menang topet hidayah supaya kana ibadah tambah tekun, kana ngaji tambah tekun. Mudah-mudahan beres rajaban bermasyarakat bertetangga tambah rukun. Ya Rabbal. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Zat anu Maha Ghafur. Alhamdulillah kalayan kudrat irodatna urang bisa papanggih silaturahmi dina wengi ieu. Alhamdulillah. Ibu ulah hewa ka pasan, aya nu hewa ka pasantren. Lah pan ieu keur curhat teh nya, pan pasantren abdi mah di pinggir sawah ka. Teuing teu nanya ge sabodo amat lah. Eta asal usin nyawa pula beak dicarekanan kudu boga sawah. Ustad, bedakeun tah ka budak santri tah ulah sok mere ngising di sawah kitu. Eta maido kadinya namanya. Yang mana sawah ku dioyosan. Yang mana tai sagede batre. Padahal nama WC mah aya di kobong ge genep pintu, tapi budaknya hayang ngising di sawah bae ka, ngomongnya semeringin cenah. Dasar-dasar mah santri mah keur bener na ge beak disalahkeun bae komo, keur salah nama bener teman. Sabar mang, sabar. Kikieuan ge santri alhamdulillah. Tapi kula gereget ka budak santri segula coba dak ulah ngising di sawah bae heh. Aya nu ngacung saurang hampura tah abdi mah tara ngising di sawah ngising jeung ngagalangna doang. Nu budak penembal teh pokoknya diwajar lamun kiai hayang loba santrina kudu sabar. Karena santri mah lenger teh atuh kalapak kiai dia dialan deui yeuh. Ngalak-kalapan ge jam 11 putih. Barang kapang itu kiai, woi kenal dia, di Cina katun yang jalan ke langit tuh. Ampun, pan abdi mas magahan kori di mah, teuing teu nege sabodo amat tah. Cek abdi ka mang santri dah ulah ngararoko bae jeung dia mana pas hayang panjang suara hayang halus ngararoko bae. Eta budak santri bararadung teh ngaroko bae, nyumput-nyumput bae kadang-kadang di WC. Ngarokok ditutupan lawangna begitu kiai lewat aya WC full. Cek kiai moal salah ieu budak santri keur ngarokok ieu. Digedor ku kiai, "Woi, kenal dia?" Micun tah. Ngarokok teh, ieu henteu ka. Eta we sana ngebul, ieu mah taina haneut keneh. Paham teh maksud saya? Kami ge kiai na kudu sabar apalagi masyarakat. Bener apa bener? Santri malah teh jam 2 putih ngagedor-gedor imah kiai kaje menta uyah jeung naon mang jeung kejona hayang nyatu sia eta mah catet mang ieu saeutik-saeutik terap-terapkeun supaya urang kabehan boga ilmu manfaat barokah. Amin ya robbal. Eta meunangkeun kasenangan hate guru ngajar ilmu satangtung pangarti satinggi langit teu bisa meuli kasenangan hate guru moal manfaat moal barokah ilmuna. Naudzubillahi min. Pan urang mah nya lain nyenangkeun ka guru kalah nyin
ruwet bepa. Bener apa bener? Aya tangkal mangga, ieu mangga lain yo. Aya tangkal mangga asal buahan tilok sampai ka kolot beak dialaan bae. Ku santrina sampai ke Kiai Jengkel muridnya nulis dina kardus dah ulah dialaan bae buah tungguan sampai ka kolot sanajan aing henteu nempo ge Allah menempoeun dibaca ku santri cek santri oh peringatan ieu santrina kreatif neangan kardus deui ditulisan kunyana mohon Kiai kami ge nyaho Allah menempoeun tapi Allah mah tilok loba omong paneta nyin ruwet bae lamun hayang barokah manfaat ilmu teangan kesenangan hate guru insya lamun kiai rek keluar mang sendalna balikeun lap bersihan lamun kiai retas di masjid sendalna siapkeun kitu dia mah sendal kiai dibawa ka warung kolona ari ngomong alap barokah ilmu sacantung pangarti satinggi langit loba nu teu manfaat jangankan bagi orang lain jeung awakna ge teu manfaat panyakitna teu bisa nyenangkeun hate guru naudzubillahi min geus abdi ngomong jeung santri ayeuna balik deui ka ibu bu euy ibu boga anak bu jawab atuh boga terus anu di Arab ku ibu ti anak ibu naon bingung lah tetangga pula mah ngomong kieu Ustad pangaruh panari boga anak mah engkena lulus sekolah laju gawe engke gajihan mere duit ka aing mun mere kumaha mun teu mere lah paling ge mere ge 100.000 sabulan le kitu ge cangkeng kolot mah sampe encok ngasuh incu loba korban dong di jogenya aya nu ngasuh incu aya mana mapan gawe di cingluhnya incuna jeung saha jeung kolotna sedangkeun incuna pan ayeuna mah incu kiwari mah teu bisa ngomong Sunda teh atuh kawalahan mah kolotna ngalayananana cek kolotna jangan liumpatan aja ini habis hujan ini leueur nanti kalau kamu jatuh tur kamu bunas gitu pabulit ngasuh incu diupahan 100.000 atau mending kena jadi pembantu bener apa bener dasar incuna terek cici uter-uteran bae wajar sababna anak kiwari mah beda jeung urang baheula mah baheula mah pan ngahuapan anaknya dibeuweung digayem sampai alus bahnya geus alus teh dihawakeun ka anak anak sejauh mungkin usaha ka Lampung ka Palembang inget balik karena inget ka kolot karena baheulana tukang ngadaran ciduh kolot bener gak bu sagalak-galakna budak ayeuna ka kolot moal baheula moal wani ka kolot karena baheula masuk ngadaran ciduh kolot ayeuna mah ka kolot ngalawan kamu usaha tilok inget ka balik nya bunya pan baheula mah make dibeuweung heula supaya alus pan ayeuna mah teu daekeun hayang be alus di balender atuh wajar ge anak kamu teu di balender ieu bener tuh oke nostalgia ka zaman baheula mah sagalak-galakna anak teu wani ka kolot mah bener apa bener ieu mah anak goblok eta anak kolot keur sakarat anakna mah 5 datang hiji bapak paeh kidinya datang di nu ngadua sugan bener ngomongna bapak ngapain teh jelas datang di nu katilu bapak si datang teh paehna datang di nu kaopat bapak malah ju paeh bae SPPT can dibagikeun ieu geblek kabehan yo jadi ulah sok ngarep-ngarep duit pamere anak namanya bakal nyeri hat tapi abdi yakin lah di mamana ge kolot mah tilok ngarep-ngarep pamere anak namanya anak bisa jajan bage kolot mah geus atoh anak kabeuli motor ge kolot mah atoh nyapahnya eta bage anak kabeuli mobil ge wih pake kaomong bae mobil anak aing eta padahal nyana ge can pernah naik sih sebenarnya mah perhatian kolot mah ka anak
bahkan anak can boga imah ge pilot baik ibu nyawa kana pilot nyempil dinu kolot 4 tahun jeung kolot baik kan boga sawah sakota teh ku kolot ngabelaan dijual pake nyieunkeun lima anak bener gak bu geus dijieunkeun ge ta lima anak kolot mah moal pas tanggung jawab unggal poe noongan lima anak baik nu sok ditoongan naon eta pabeasan anak bener gak bu khawatir bisi anak teboga beas hebat teu kolotan hebat pertanyaan anak aya teu nu sok nongan pabeasan kolot aya ek nenta modus nama nganturan doang bah lantang 3 tingkat handap sangu tengah sayur kukuk luhur pepetek 4 tahu genep ngomong nama doang luho nganturan kolot iya anak 4 dibawa kabeh ngendok di 2 putih laju balik nyawa kotok 4 minta beasa gantang tekor kan kolot mah bener geus manang ge ulah sok ngarep-ngarep materi pamere ti anak bener nu diarepkeun tinu jadi anak tah kieu ketika urang keur sakaratul maut anak 5 najan terjadi ustad KBG tapi ngarti kana agama bisa maca Quran nu jadi ustad nu jadi bidang nu jadi karyawan nu jadi polisi nu jadi abri indah makur sakarat araraya nu jadi ustad ngalkinkeun kana celina mak turutan aceng mak la ilaha illallah la ilaha illallah datang di nu bidang langsung ngalawudu cek maca waqiah datang di nu jadi karyawan cek maca tabarok datang di nu jadi abri ngaji yasin eta abri ge ngaji mah biasa bae teh panari ngomong mamena mah galaknya siap lo atuh ari ngaji mah biasa bae untuk kieu yasin hito biasa bae keren tah najan anakna profesina naon bae tapi bisa maca Al-Qur'an bersakarat nyawa lepas dari raga diantarkeun ku bacaan-bacaan Al-Qur'an anak alhamdulillah melalui peringatan Isra Mi'raj yuk urang tingkatkeun kualitas hirup urang kudu daek ngaji kudu daek ngaji lamun daek ngaji mah catet ya kula rek nyontokeun ieu bahasa kolot kieu lamun awak dibawa ngaji doang sawah saat bah tingali sawah saat balukang kadeuleu tunggul jarami pabalata telak norek trak lamun awak dibawa ngaji tapi lamun awak tilok dibawa ngaji doang sawah ngakaah ngaplak banjir teka dulu naon sholat asal geus bener bah bae ngomong aja kieu lah dararia cenah ngaji bae ongkoh pasea bae ongkoh ngomongkeun batur bae ong mending kene doang aing cenah aing mah pasea tilok ngomongkeun batur tilok sholat ge tapi teh jelema ngarasa bener bae tak kos gitu aya nu kitu aya mana imahna coba insya Allah masyarakat bakal adem bakal ayem lamun urang daek ngararaj sanggeus ngaji parukunan imbangan ku ngaji akhlak ku ngaji cek bahasa kolot mah ngaji diri ibunya karena ngaji diri mah belajar tina awak Imam Ghazali ngomong kieu kun kal yaden walatakun kal udunaen urang kudu doang dua leungeun ulah doang ceuli tinggal ibu ulah doang ceul ulah doang ceul perhatikeun ceuli katuhu ceuli kenca pikir-pikir jagekeun cek ulama lamun dijengkalan ngan aya sajengkal tapi saumur-umur can pernah panggih eta paham toh ceuli katuhu jeung ceuli kenca sabenerna mah deukut tapi tilok paham teu maksudna baraya jeung baraya pase dulur jeung dulur henteu aya di dieu
kadang-kadang jelema aneh pula mah ari jeung batur masuk bagur, ari jeung dulur teu wau. Aya teu beuh? Kuduna doang leungeun, tingalin akeul kenca garo ku katuhu. Lamun katuhu akeul garo ku kenca, artina hirup bermasyarakat kan kudu siling tulungan. Urang mah makhluk sosial, teu cukup hirup ku sorangan, ya punya. Najan duit loba ge pabalatak, ja buktina pae mah teu bisa leumpang sorangan ka kuburan. Kudu digotong ku tatangga. Bener apa bener? Urang kudu siling tulungan. Yang punya harta tulungan tatangga ku harta, anu boga tanaga tulungan tatangga ku tanaga, anu boga jabatan tulungan tatangga ku jabatan. Ulah doang hayang keur hayang kapilihna doang, keur hayang kapilih mau anu gempor jadi ais. Bener tuh? Mawa mobil depan kaca mobil jadi bukakeun klakson teureun popok popok popok. Tapi giliran geus meunang deh atuh leumpang ge kaca mobil ditutupan we pan boro-boro nglakson. Bener apa bener? Makana geus ulah pasea gara-gara beda pilihan pasea naonan euy. Batur nu meunang ari masyarakat nu pasea. Bener teh ya? Di nomor pulang aya ka minantu jeung mitoha pasea ge gara-gara pilihan. Mitohana mah koneng, minantuna mah guru. Mitohana koneng, minantuna guru. Terus itu meureun barang dina hiji waktu mitohana tas di pasar meuli jeruk dibikeun ka minantu. Ternyata minantu ge mulai ka mah koneng. Aya sakituna nek naon papaseaan. Ja urang mah sarua jeung ngadorong mobil mogok. Geus didorong bae ku urang mah ditinggalkeun. Bener teu? Geus anu kamari papaseaan gara-gara pilihan yuk urang akur di bersatu deui insya. Paham teu ya? Kudu siling tulungan siling garoan tah ieu ngaranna ngaji diri. Selain ngaji fikih urang kudu tambahan ngaji akhlak insya supaya urang teh akhlakna bagus fikihna fikih ge sagede salat kapan kudu diajikeun sagede ngangkat leungeun ge ulah lalawora sunah nama tapi kudu diajikeun. Lamun lalaki kieu lah ngangkat leungeunna Allah tak kelekna buka engkena lempengan tak sakieu. Ieu mah lalaki jeung aya di lembur kula manu takbirna Allah wang muter kan. Ari celek di dieu aya eta. Loba aya nu kagigir bae Allahu Akbar beletrak pantaran batur ieu. Cing sada jengkol ieu pan. Untung nu belah dina budak Cimande bisa kelip. Ribut pan di masjid jelok ngaji sih. Aya nu ngangkat leungeunna luhur teuing Allah luhur tah mah ceuk ulah ka eta ngangkat leungeun dina salat luhur amat kumaha jawabna lah gane ustad aing mah teu dipuji dian jeung pangeran mah atuh teh kitu lah nganaon ge kudu diajikeun insya. Ieu aya pangajian di dieu sok pae naon Bu? Rebo kemis kemis ieu pan ieu saltikan mah nu ajina ieu rebo pangajian rebo aya ngaji dunya ngaji geus ngaji mah hate urang teh bakal kaasupan ilmu sakali ngaji tilu dua kali ngaji genep lamun satahun pan ilmu nuntut asup kana hate di mana geus ilmu nuntut kana hate doang pare di sawah semakin berisi semakin menunggu sabenerna jalema nu boga ilmu tah nu ngeluk ieu ka anu ngacung anu hapa bener euy aya nu ngacung bae ya nu ngacung manu hapa sebenarnya mah ari nu bener mah nu boga ilmu mah ngelupan dipagahkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani lamun urang panggih jeung jalema kolot anu umurna luhur ti urang kumaha ngomongna urang kakak mah umurna geus kolot pangalamanna geus loba paeh puheur geus ngalaman kula mah leutik keneh pangalaman can loba selalu ngarasa nyalahkeun awak sorangan alhamdulillah. Lamun panggih jeung jalema nu handapkeun umurna ngomong kieu kakak mah umurna ngora keneh dosana can pati loba kula mah geus kolot loba dosa selalu nyalahkeun awak sorangan keren teu Bu? Lamun panggih jeung jalema pinter kakak mah boga ilmu ibadahna ge kakak mah make ilmu salatna make ilmu kula mah bodoh jasa ibadahna ge lamun panggih jeung jalema bodoh kumaha ngomongna tah kakak mah ibadah rajaan loba dosa ge atuh bodoh ieu teh nyawa ilmuna daripada kula nyawa ongkos kana ilmuna dosa bae nyalahkeun awak sorangan bae keren kan eta bisa doang kitu can bisa kula ge puguh
urang mah panggih jeung nu kolot lah kolot ka poe dia mah itu ngomongna panggih jeung nu ngora lah budak kamari sore nyaho naon mah dia panggih jeung nu pinter lah dia aya heueutikna wawanianan dia ngajakan ngaji ka aing dia ge keur waktu disunatan aing nu mangkuna naon urusanana di lembur kula mah ngomong kieu Kak cek ulah teh Kak ayo ngaji ayo salat gejong bae ustaz ngarak kajeng aing surga jeung dia oh di dunia keneh geus babagi sia tanah nu kitu aya hayang nyaho coba imahna leuleut aing lamun panggih jeung nu budak keneh tah leutik keneh dia mah urang makan ngomong dia budak nyaho naon bah panggih jeung nu pinter nyaho ngorana nyaho kritik mah eta kan ngaranna jalema sombong naudzubillahi min nah hubunganana jeung Isra Mi'raj Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun samemehna dibelah dadana dibersihan hatena bahkan cek riwayat para alimil ulama Kanjeng Rasul tah salama hirupna pernah dioperasi dadana 4 kali dibersihan hatena ku cai jam-jam hiji ketika umur 4 tahun anu kadua ketika umur 10 tahun anu katilu ketika rek narima wahyu umur 40 tahun anu kaopat ketika rek di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah Subhanahu renunganana ka urang kieu teh Kanjeng Rasul mah geus bersih hatena kok dibersihkeun deui ieu pelajaran ka urang kabehan ulah sibuk ngagelisan beungeut doang tapi kudu berusaha ngagelisan hate ulangan saukur sibuk ngadangdanan awak doang tapi kudu berusaha ngadangdanan hate siap ibu siap kudu ngadangdanan hate awak mah di dunia ieu moal sakabelna gelis ayeuna glowing engke mah bakal peot sedangkan penurang bakal asup kalian kubur bener gak bu aya di dia lagu doang kieu cincang keling manuk cipung aya berarti ka dia blos ka kolong bapa satar jadul-jadul kabeh dia laju ibu hartina nyaon teh eta ih kumaha mimitina cincang keling cing urang kudu eling bah ieu urang manuk cipung jelema keur cing datang di alam dunia engke bakal blos ka kolong pae tuh karak hatinya bener enggak jadi kula meresep ka laguan baheula aya hartian ieu lagu kasidahna ge indung-indung kepala hujan diudik di sini anak siapa pake anak ustaz bener mata melirik kaki baheula mangingatkeun kita maka tiu aduh Siti mandi di kali rambutnya tidak sembahyang tidak di alam kubur mendapat tuh laguna aya artiannya punya daripada lagu Kiwari artian muda yang mana ya begitu mah bisa kabehna oh urang ieu cincang keling manuk cipung cin datang urang jalema aya keur nongkrong di alam dunia engke bakal blos ka kolong pae bener gak engke bakal panggih jeung bapa satar buleunang panggih jeung malaikat munkar nakir ditanya urang ke jaga man rabbuka saha pangeran dia mohon maaf lamun di dunia natilok Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar moal bisa ngajawab lain diapalkeun lain diapalkeun ketika ditanya waman nabiyuka saha nabi dia mun di alam dunia natilok maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina moal bisa ngajawab ketika ditanya wa kiblatuka mana kiblat dia lamun awak tilok bisa ngarupkeun ka kiblat moal bisa ngajawab hartina ngajawab pertanyaan munkar nakir teh ku salat punya hari Isra Mi'raj pasti ujung-ujungna ngomongkeun salat bener gak bu ulah boga lagu menang nyanyi ieu percuma umroh kau lakukan oh iya gitu percuma zakat kau bayarkan kalau kau tak mau sembahyang menyembah kepada Tuhan paham teh maksudnya mohon maaf sholat adalah passwordnya amal
koncina amal. Ida kubilat sairul akmal, wa ida rudat sairul akmal. Ketika sholatnya ada diterima, amal yang lain pun akan diterima. Alhamdulillah. Oke, sederhanakan supaya abah ngerti yo. Sholat ibarat angka 1, sholat ibarat angka 1, ibadah yang lain angka 0. Urang geus boga sholat, tambahan puasa angka 0, rendengkeun jadi 10, tambah di sedekah angka 0 jadi 100, tambahan di silaturahmi angka 0 jadi 1000. Semakin banyak ibadah yang lain berarti nolnya semakin loba, dimana nolnya semakin loba nilai lagi semakin gede. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, lamun sholatna eueuh berarti angka hijina eueuh. Mohon maaf dulur, najan 12 karung ge hari 0 mah 0 bae. Colongok deui. Makana kudu daek sol. Ieu mah keur curhat teh, mun curhat ieu. Di lembur ulama aya teh pamajikanana tilok daek salat, pamaji salakina ge tilok daek salat. Aya di dieu. Di Pak. Di lembur ulama aya ya salakina mah rajin salat kan pamajikanana sebul can daek salat. Aya di dieu. Aya bae aneh. Di lembur ulama aya salakina rajin salat, pamajikanana rajin salat, anakna can daek salat. Aya di dieu ge. Boga tamanya. Di lembur ulama aya Kak, salakina rajin salat, pamajikan rajin salat, anakna dia rajin salat ngan tangkurak minantu tilok salat. Aya di dieu. Minantu goblok. Salatnya punya sholat kia maksudnya ya, semakin kita memperbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan memperbaiki taraf hidup kita. Amin. Usaha yang lancar, sholatnya benerkeun. Dagang hayang maju, sholatnya hadekeun. Hati-hati teteh, lamun usaha majuna, nincak semplak netes semplek, boga sawah sakotak jadi dijual, pakai modal ngawaru, usaha maksudnya mah bangkrut warungna. Atau teu bangkrut kumaha asal aya nu meuli salah ngembalian bae. Dagang pulsa salah kirim bae, rarasa bisi salatna encan bener. Paham enggak, Bu? Aya nu ngomong kieu, "Lah Ustaz jatah tangga aing salat bae jak telok boga duit." Ngomong di dieu lain duit doang. Nu disebut senang eta senang hate daripada loba duit tapi pas saya Pak. Bener apa bener? Nu penting masuk di hate. Ari sugi hate mah ngajan gaji sapoe 100.000 ge adem bae hate. Bener apa bener? Tah makana ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan ingat kepada Allah hati urang bakal tenang. Salat ingat ka Gusti Allah, lamun hayang tenang hayang senang yuk hade-hadekeun salat urang. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Beres cacahan dimulai ngomongkeun pondok, ngomongkeun akhlak, ngomongkeun salat, hasilna Isra Mi'raj. Mudah-mudahan urang bisa ngaplikasikeun dalam kehidupan sapopoe. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan doakeun deui ieu pondok pesantren mudah-mudahan jadi pondok pesantren anu barokah. Santrina bertambah, nu aya bareretah, dipasihan ilmu manfaat barokah. Mudah-mudahan kiai nasa keluarga dipasihan jembar rizki pikeun bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.